Assalamualaikum Pak Dedi, Bapak Aing anu kasep Pak KDM Kak gitu sana Pak Dedi. Abi teh ngaraos terpukul ku ayeuna teh usaha teh Pak Dedi marukana ku ayana aturan masuk sekolah 6:30 atuh bobor kajarajan barudak teh Pak Dedi. Anu aya mah lulung keneh masuk kuragiru ibu-ibu ona oke mungkin merasa terburu-buru oge gitu Pak Dedi. Sarang deh nyata kanggo para pedagang seperti simkuring sarang sanesna rekan-rekan abdi merasa terpukul atuh ku ayeuna abdi tara cumpon kanggo resiko-resiko asan ku ayeuna aturan Pak Dedi beki dugul atuh Pak Dedi. Leheung ukur dugul ieu hungkul mastaka Pak Dedi. Ieu alah nu diimah teu cumpon gitu. Kadang abi mah ngaraos naon ari kitu teh frustasi Pak Dedi. Daripada kieu-kieu teuing mah hirup teh mendingan keneh cabut eta tangkal cau anu ngajalugurug kieu teh. Gitu Pak Dedi, daripada teu jarantennya Pak Dedi.